A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Kibritul Ahmar dina ngajelaskeun akidahna akabir Imam Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fil babil hadi wa thalathin. Ngadawuh anjeunna dina bab anu ka 31. Fi qoulihi ta'ala, dina Gusti Allah dina dawuhan Gusti Allah Ta'ala hikayatan halna ngahikayatkeun anil Khadiri alaihi salam tina kajantenan atanapi tina kisah Nabi Khidir alaihi salam. Dawuhan Kangjeng Nabi Khidir, faradna ayyubdilahuma rabbuhuma. Kita dawuhan Gusti ngahikayatkeun dawuhan Kangjeng Nabi Khidir. Waradna ayyubdilahuma rabbuhuma. Bahasana make na. Manana wallahu a'lam bimuradi. Waradna maka ngamaksud kami. Kami mah sigah lobaan. Ayyubdilahuma mugi ngagantian ka indung bapana saha rabbuhuma pangeranna. Binunil jam'i yaitu make nun jama eta sega nun janon ngaranna teh mutakallim mahul guer nun jama ya. Inna maqala aradna pangna Nabi Khidir dadawuhna teh aradna ya, aradna kami ngamaksud. Naon sabab ikan bahasana aya siga li anna tahta hadzal lafzi amrun tegeunaheun. Jadi kieu li an gitu. Karena sanyanya kalakuan tahta hadzal lafzi eta tetep di bawah ieu lafaz dina sajeroeun lafadzna amrun hari aya perintah. Jadi dina aradna teh aya perintah. Kumaha ila perintah teh? Kieu in umiro upami diperintah Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam ilal khairi kana kasayaan wa umiro sareng diperintah Nabi Khidir ila ghairihi kana salianti kasayaan fi nadri Musa alaihissalam dina pandangan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam wa fi mustaqarril adah sareng dina ketetapan adat. Kangjeng Nabi Khidir ngadawukeun aradna teh kami boga harapan atawa kami geus boga maksud mugi Gusti ngagantian ka ieu nu duaan. Artina kan Kangjeng Nabi Khidir ngabunuh hiji budak leutik keur ulin di paehan atuh ieu teh kan ari maehan budak itu tanpa dosa pun budak teh adalah sesuatu kesalahan dina pandangan Kangjeng Nabi Musa. Pandietna judulna Nabi Khidir nuju ngawurukan ilmu-ilmu rahasia ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Dicaritakeun pantin dina memehna bahwa Kangjeng Nabi Musa hoyong ngagurukan Nabi Khidir. Dawuhan Kangjeng Nabi Khidir, heug anjeun ngiluka kami ngan omat ulah berkomentar. Ari pe Kangjeng Nabi Khidir nyieun naon ngaranna teh
ngadamel tindakan-tindakan anu pasti getek hayang dikomentaran ku ahli ilmu gitu. Ari Nabi Musa ya nabi punya nabi teu boga ilmu. Ieu mah hayang ningkatkeun we. Tah ujung-ujungna Kangjeng Nabi Khidir ngabunuh nu jadi budak, ngabunuh budak leutik. Tuluy dikomentaran ku Kangjeng Nabi Musa, "Kenapa kau membunuh? Pan eta henteu aya dosa." Akhirna doa Nabi Khidir, nah ayeuna geus pegat euy, maneh teu meunang nanya apaan ti tadi ge ayeuna nanya geus ayeuna urang jelaskeun kabeh anu diprotes ku anjeun. Tah nu terakhir pangna kami ngabunuh teh parodna ayub dilahuma, kami boga maksud ayub dilahuma yen digantian ke ku pangeranna eta bahasana kami boga maksud, lamun kami lain saurang ya teh mungkin leuwih naon duaan atawa leuwih, artina kan leuwih ti saurang berarti dua atawa leuwih. Lamun dua atawa leuwih saha ieu teh? Ya mungkin Nabi Khidir sareng Gusti Nu Maha Suci gitu. Tah ayeuna ari ngagugu ka Allahna ya tentunya juga itu adalah kebaikan. Tetapi ngabunuhna adalah suatu kejelekan, kan gitu. Tak jawab kieu cenah. Ya dina lafad arodna teh aya perintah ti Gusti tangtungna oge. Upami Nabi Khidir dipiwarang kana kasayan, oge deui dipiwarang kana kaawonan seolah-olah kitu kan dipiwarang ngabunuh dina pandangan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, oge dina ketetapan adat. Cek adat asa teu mungkin kitu. Cek naon teh? Tak kurang teu meunang goreng sangka di mana ya kejadian nu teu kaharti nu terjadi di para wali teu meunang goreng sangka. Kumaha ieu teh? Kieu fama kana min khairin, ieu komentarna ya. Fama kana min khairin fi hadzal fi'li fa huwa lillahi ta'ala. Maka perbuatan kana nu bukti min khairin tina kasayan fi hadzal fi'li dina ieu padamelan dina ieu tindakan nyaeta mana kasayanana nyaeta ngagugu kana perintah Allahna fa huwa lillahi ta'ala, maka itu adalah nu Allah. Jadi ini kan ada perintah Allah. Tuh. Min haisud dhamirun nun. Di mana kanyahoan eta nu Allah teh tina segi domir nun tina kecapna. Tina kecap nun cenah. Nah, kanyahoan kok kenapa itu teh lain kesalahan gitulah. Nabi Khidir secara hakikat membunuh eta budak lain kesalahan ti mana? Ieu teh kahadean. Kanyahoanna ti mana? Pangna disebut kahadean tina na. Nu dina lapad arodna etanya, jadi nafsiranna teh ku lapadna tina na nu aya dina kecap arodna. Kenapa dari na? Kan na jama, ari jama teh lain hiji, ari lain hiji teh berarti leuwih no ti dua kaluhur gitu, leuwih ti hiji gitu. Jama ngaranna ti dua kaluhur ieu mutakalim mahul goir sebutna oge. Ari mutakalim mahul goir ya berarti lamun bahasana arodna kami boga maksud. Ari nyebutkeun kamina teh kasakan Nabi Musa. Berarti hakikatna kami di dieu teh hiji Allah, kadua saha? Nabi Khidir. Ngan tetep dina pandangan Nabi Musa yang ngaran ngabunuh itu adalah kesalahan gitu, dan ninggalina karena lahiriahna saja gitu cenah. Sekali deui, fama kana min khairin fi hadzal fi'li fa huwa lillahi ta'ala, eta teh nu Allah min haitsu dhamirun nun tina segi dhamirna nun. Tuluy ayeuna wa ma kana min nukrin, dan kejadian anu jadi tina kesalahan fi dzahiril amri dina dzahirna urusan, nah dzahirna urusan
fi nadri Musa dina pandangan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam zalikal waqt dina eta waktu dina saat itu kan Kangjeng Nabi melihat ku matana sendiri ya Nabi Khidir ngabunuh sate ya itu adalah nukrun alias kesalahan besar. Nah, iya kesalahan teh nilik karena hiji zahirna urusan, kedua nilik karena pandangan Kangjeng Nabi Musa. Tah nilik etana kumaha kana lil Khadiri itu adalah untuk Nabi Khidir. Jadi lamun zahirna mah ka Nabi Khidir. Tapi lamun jero-jerona kahadeanana adalah nusaha no Allah gitu. Di mana eta kanyahoan Nabi Khidir deui? Min haitsu dhamirun nun, tina segi dhamir nun deui bae. Tina na. Jadi satu kata bermacam-macam makna. Kitunya hebatna naon tah? Quran teh kitu. Padahal sakecap na teh jadina teh hukumna jadi beda gitu kan. Jadi malahan tojaiyah jerona hade tapi luarna naon goreng. Mending keneh kitu sebenarnya mending luarna goreng jerona hade daripada bungkus nama menikeun ka dikadoan ari jerona tai domba. Mending keneh jerona emas tapi dibungkus ku tai munding. Bener teu? Gitu. Gitu cenah tah ku sabab kitu fa'ulima maka kanyahoan atuh naon anna nunal jam'i sanyanyana nun jama eta laha eta tetep pikeun ieu nun teh huna di dieu wajahani aya dua wajah. Jadi we nun di dieu teh aya dua wajah. Lima fiha minal jam'i tina segi di dinya teh tina segi jamakna itu. Karena ada makna fi hadina eta nun minal jam'i tina mana jama karena ada makna jama itu berarti didinya aya sababaraha jalan gitu. Tadi dia dibejakeun ternyata ada dua wajah itu. Wajhun ilal khabariyah kahiji jalan kahiji itu wajahna teh kana khabariyah. Non khabariyah teh berita bihi ka Kangjeng Nabi Khidir adofa anu nyarandekeun al amro kana urusanana ilallahi ka Gusti Allah. Hiji tah nyarandekeun perintah ini karena perintah Allah. Wa wajhun jeung sawajah deui sajalan deui ilal aibi kana ngeceskeun ayana aib bihi ka Kangjeng Nabi Khidir. Adofa anu nyarandekeun al aiba kana aibna teh ila nafsihi kana dirina Kangjeng Nabi Khidir. Ya urusan ngebunuh itu adalah kesalahan. Gitu keur kuring mah lamun teu make perintah Allah gitu. Tapi lamun aya perintah Gusti eta nu teu meunang ge jadi meunang. Matak jawe aya hukum, aya anu halal dipaehan, aya anu haram dipaehan. Gitu. Jelas? Jelaslah sakitu mah. Walau annal qala ngadawuh anjeunna cenah. Ngadawuh ya Syekh. Walau annal khatiba alladzi qala namun ayeuna aya khatib ya memberikan pitutur anu memberikan wejangan anu dadawuh anu nyariosna kieu wa may ya'sihima faqad ghawa waman jeung saha jalma ya'sihima an eta doraka manehna ka nu dua teh nyata ka Allah jeung ka Rasul faqad gawa maka sungguh telah lacut dia kasaha pan eueuh dirinya humana dina gawa mah yakni Allah wa rasulahu tresna ka Allah jeung ka Rasul. Tah lamun aya si khatib ngomong kitu kana yarifu hadainil wajhain maka bukti dia itu nyaho hadainil wajhaini kana ieu dua jalan alladzaini qararnahuma anu geus ditetepkeun ku kami tadi
nu dua teh kama kana al-Khadiru ya'rifuhuma secara Kangjeng Nabi Khidir ya apaleun kana dua wajah nu tadi ieu teh tina segi perintah oge tina segi kasalahan ya pasti apaleun saha teh Kangjeng Nabi Khidir kitu. Mata walam yakul tidak berkomentar lahu kana Nabi Khidir saha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi SAW teu ngomentaran kieu bisal khatibu anta sangeunahna ngomong teh teu bisa kitu teu kitu ieu Nabi Khidir euy sangeunahna ngomongna ieu cenah piwaragan Gusti teu kitu henteu naon sabab karena dia tahu beliau itu tahu nyaho kana rahasia suatu tindakan ada apa di belakang itu gitu. Pahojila maka isin atau lamun anjeuna wa may ya'sillaha wa rasulah jeung saja manut nu maksiat ka Allah jeung ka rasulna ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam netepan kana sanyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a nafsahu ma rabbih ngempelkeun diri non ngempelkeun dirina sarta pangeranna fi domirin wahidin dina hiji domir. Pakola maka anjeunna dadawu fi khutbatin dina suatu khutbah rawainaha anu kami geus ngariwayatkeun kana ieu khutbah anu ti Kangjeng Nabi dewan Kangjeng Nabi kieu wa may yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad wa may yasihima fala yadur illa nafsah wala yadurullaha syai'a. Itu tinggal bahasana wa may yuti'illah sahaja manu taat ka Allah wa rasulahu jeung ka rasulna faqad rasyada saestuna manehna meunang pitunjuk wa may yasihima jeung saja ma anu maksiat ka Allah jeung ka rasul kan dia Allah jeung rasul tuluy kana dituna fala yadurru illa nafsah maka teu madarat manehanana illa nafsah kecuali kana dirina ieu yadurru henteu make huma deui henteu kan kitu wala yadurullaha tadulin kadiana wala yaduru sareng teu madarat teu ngamadaratkeun manehna Allah ka Allah maksudna ka Allah jeung ka Rasul pan hiji nu disebut nama Allah padahal di jerona jeung aya Rasul syai'an kan saeutik oge kitu ta eta cara arodna teh saha na teh Allah jeung kami jeung Khidir teh kitu. Aradna ayub dilahuma kami boga maksud kaula teh saha Allah jeung Nabi Khidir cara Kangjeng Nabi dadawu wala yadurullaha syai'a teu ngamadaratkeun ka Allah jeung ka kami teu disebutkeun jeung ka kami nama syai'an saeutik oge kitu lamun doraka jelema ka Allah jeung ka Rasul maka teu ngamadaratkeun ka Allah jeung teu ngamadaratkeun ka Rasul kitu ka saha teu madaratna ka manehanana we wungkul gitu. Jadi dina domir itu bisa nempelkeun anu sejena gitu. Wa ma yantiku sareng teu dadawuh Kangjeng Nabi anil hawa tina kahoyongna istuning wahyu we fafham pek pikir we ku anjeun pikiran ku aranjeun pikiran pamit pikiran terus peke pahamilah sing paham nah tak ngaji kudu dibulak-balik teh ngarah naon paham tuh tuloy wa qala fi qoulihi ta'ala sareng ngadawuh anjeunna dina ngomentaran dawuhan Allah taala wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar ieu mah beda di masalah ya wa min ayatihi jeung eta tina tanda-tanda kebesaran Allah manamukum sarena aranjeun bil laili ti peuting wan nahari jeung ti beurang surat ar-rum bahasana innama lam yakul pastina teu dadawu Gusti Allah taala wa bin nahari bahasana kan manamukum bil laili wan nahari henteu bil laili wa bin nahari gitu.
naon eta liu haqiqa lana supaya nganyatakeun keur urang sarerea naon annahu sayaktosna Gusti Allah yuridu ngresakeun Allah annana kana senyana urang sarerea fi manamin aya dina sare fi hali yaqadatina dina tingkah nyaring urang al mutadati anu biasa ieu hai antum tegasna mah aranjeun teh fi manamin eta aya dina hees madumtum fi hadhihi dar selama anjeun aya di negara di dunya ya qadatan boh keur nyaring wa manaman jeung boh keur hees binisbati ku dinisbatkeun lima kana kaayaan amamakum nu aya di hareupeun aranjeun fa hadza sababu adami dzikril ba taya teh jadi sabab teu disebutna ba fi qoulihi wan nahar dina dauhan Allah lapad wan nahar waqtafa bil lail ngalap cukup ku lapad bil laili be na eta tina mana be nu ieu mah aya be nu ieu mah eueuh be eta ge manana jadi kumaha ieu teh dina ayat ieu wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar eusina kieu teh tanda kebesaran Allah itu bahwa urang teh disarekeun beurang peuting. Maksudna disarekeun beurang peuting nya beurang ya peuting ya peuting ya beurang. Hartina urang teh sare dina kaayaan nyaring oge. Jadi setiap jelema, setiap makhluk itu adalah tidur di dalam keadaan nyaringna oge. Jadi nyaringna teh sama dengan heesna. Cek urang teh wah maknya nu sare nu nyaring disebutkeun sare ya nu sare mah hees anu nyaring bolotot tuh nah make disebutkeun nu nyaring hees bukti benar dibuktikan mah urang teh sabenerna keur hees sapapanjangna oge maknana antum aranjeun teh fi manamin madumtum fi hadzal dar urang teh aya dina keur hees selama urang aya di dunya ieu. Kenapa? Di dunya mah hees tuluy. Kenapa disebutkeun hees tuluy? Dinisbatkeun kana kajadian nu aya di hareupeun urang. Hartina urang tidak akan tahu kepada apa yang akan terjadi. Bener teu? Ari jelema nu teu apal kana kajadian anu bakal datang ngaranna keur naon? Keur sare. Arti teu? Tah kitu. Jadi di dunya mah hees wa hees wa hees wa hees. Nu mawi hayang salamet tina Covid-19 sing loba. Jadi loba hees. Tadi ulah naon. Nah hanya lain ieu teh hartina yang ternyata jelema itu kabehanana ge aya dina keur naon? Keur sare dibuktikeun mah heueuh sok ayeuna. Urang merancang rekieu buktina eueuh kabeh paling aya sekian persen rek usaha isuk teh rek kieu buktina mah henteu bener teu pokona mah bukan ayeuna peuting ena ngaji malam Kemis pokona mah ke isuk-isuk teh urang teh erek ka Jatayu meuli beusi jam 8 gitu kan jam 8 kan geus balik deui tah istirahat heula sakedeung gitu buktina mah kan istirahat di subuh nepikeun ka asar seperti itulah nah, jadi tungtungna teh bayangan jadi intina ngan hanya bayangan tapi mana kanyahoan makna eta gitu artinya di mana kanyahoan yen jelema teh sare kabeh boh ti peuting boh ti beurang maksudna boh keur sare boh keur nyaring kitu boh keur sare boh keur nyaring eta teh keur sare jelema teh di mana eta kanyahoanana bisi hayang apa makna eta kanyahoan teh tina lapad be nu teu aya dina kecap an-nahar dina ayatna peda dina ayatna wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari teu wa bin nahari jadi kanyahoan mana nu tadi teh ti mana tina eueuhna be dina wan nahari kitu etanya ulah mau nepikeun ka kitu tah ente kapikiran teh ya
Kitu ge ti beurang hees ti beuting hees mata komong ke aya panganten anyar ti beurang hees ti beuting hees jadi pacok terus gitu. Allah gitu. Allah kagok tapi ya setik deui ya. Wa qala fi qouli ta'ala sareng ngadawuh ajeunana dina dawuhan Allah taala inna fi dzalika la'ibratan liulil absar aya deui ayat inna fi dzalika la'ibratan liulil absar naon manana ieu ieu surat Ali Imran la'ibratan artina kilah manana wallahu alam bimuradi inna fi dzalika sanyanyana dina kajadian itu teh la ibrotan liulil absor eta aya ibroh liulil absor keur sapirang-pirang anu ngabogaan hate. Nah nurek di komentaran di dia naon huwa minal ubur ibroh itu tina kata uburun la minal i'tibar lain tina kata al i'tibar kan hartina beda ari i'tibar mah ngalap ibroh alias mengambil ilmu aya deui ubur ari ubur mah hartina ngaliwat beda. Ya bahasa inna fi dzalika la ibratan liulil absar kan sigah nama tina itibar ya teh. Tina itibar teh ngalap ilmu segala sesuatu itu jadi ibrah, jadi ilmu cenah kitu. Keur ahli basirah kitu lain sebenarnya mah. Eta ku ajeuna lain kitu. Umumna mah kan kitu ngahartian teh. Saya mah lain sama-sama nasab ibro didinya minal ubur la minal itibar. Jadi kumaha tu manana fa la taqifu ala zahiri la taqifu ala zahiri suari. Artina ulah cicing anjeun dina zahirna rupa tong ditingali rupa luarna tong ditingali luarna gitu artina bal uburu gitu artina balik tak kudu ngaliwat aranjeun kabeh min zahiri tilka surah tina zahirna itu gambar ila batiniha kana jerona. Contoh urang sarerea dibere pelajaran ku Gusti tina kajadian-kajadian nu kurang kaalaman misalkan ditundung mitoha aya nu sok ditundung mitoha ayanya misalkan aya nu ditundung mitoha misalkan di dieu mah eueuh da mitohana balalager ya misalkan kan sigahna mah ditundung mitoha teh eta teh kan teung teuinganan bener teu seperti kesalahan dia tuh leuy ku urang dipikir-pikir oh ieu teh ibroh meureunnan atuh tong jeung mitoha teuing lah bisi kawalat sia non jeung misalkan urang aya nu neke kitu we lah contohna urang aya nu neke ningali luarna mah eta teh kasalahan ya zalim si eta neke ka urang pan kitu lin jadi kuduna kumaha teke deui kan kitu ka hayangna mah oh setan nyeneke ka urang sakali ku aing teke deui sakali pan kitu lin nah tah sabenerna mah lain kitu tong ditingali nekena saur lamun ditingali nekena urang ke ngabdil jadi kumaha tuh lamun ibroh bimana i'tibar urang berarti mengambil pelajaran saja tapi kudu liwatkeun makna nu luar eta teh sina nepi ila batiniha kana jerona eusi-eusina mah ieu kanyaah Gusti eta teh kitu lah nama ke kanyaah Gusti apaan sia teh keur jangar lin kabeneran aya nu naon anu neke tuh misalkan kanyaah
Oh ternyata mukminin diberi musibah teh apa eta teh keur diluhurkeun naonna darajatna tingali mah jerona we ari pek teh annaman asaa alaina sesungguhnya orang yang jelek kepada kita teh qad a'dana ma nahnu muhtajuna ilai sebetulnya dia itu telah memberikan apa yang kita butuhkan jaga engke dina poe kiamah kapanggih kitu kunaonnya aing teh teh unyaka nyuka dituni eueuh nu mere tong ditingali meditna situ nah tepikeun kana jerona oh lamun aya nu mere meureun urang teh atuh boga hutang apaan rek ti mana mayarna bener teu oh bagja eueuh nu mere nganyuk jadi we urang teh daek detik non tik-tik kurih gitu daek we ayeuna koreh-koreh cok amun nganyuk heula cok koreh-koreh ngaranna kitu matak sok loba jelema jol stres tempo aya nu nagih naon sababna cok koreh-koreh anu tenang mah adalah koreh-koreh cok di koreh-koreh cok gitu lin urang teh kuran aya nu mere alhamdulillah gitu lin tapi enak hayo we macokan heula kakara naon ngoreh leheung mun ka tepi ieu dina nalika teu ka tepina diomongkeun teu adeuh kabayar henteu ripuh teu ripuh naon cenah teu eureun tina ripuh terus tuh gitu cenah tah jadi tingali kana batinna al muradu minha anu dimaksud tina ieu ayat tina ieu surah eta kama annal ladzi yarahul insan sacara sesuatu anu katingali ku manusia fi hali naumihi dina tingkah keur sarena ma huwa muradun li nafsih apa itu teh anu dimaksud ku dirina lain eta nu lamun urang keur sare ngimpi eta teh nu dimaksud ku urang lain wah hayang makan ngimpi teh ngimpi naon cenah ngimpi alus we kahayang teh lamun loba hutang hayang ngimpi menang lauk kitu liat haji jauh naon hubunganana eta menang lauk segala rupa beda cenah lamun ngimpi ningali lauk bakal menang naon duit tahayul sebenarnya mah teh naon hubunganana lauk jeung duit matak sapupena teh nguseup we eta mah da sugan kaimpikeun ke menang naon daripada hayang ngimpi lauk tuluy ka ditu menang duit mending menang duit teu kudu ngimpi bener gitu wa inna ma huwa muradun li ghairi tapi itu adalah yang dimaksud kunuliana tah wa yu'ambaru min tilka suratil mar'iyah maka diibaratan di naon ngaran teh dilewatkeun tina itu surah anu katingali fi halin naum dina tingkah ningali dina tingkah sare ila maknaha kana maknana cara nu bieu nu katingali nama lauk tapi hasilna aya nu mere duit kitu meureun nu katingali nama ieu teh ngimpi mangku mayit ari pekrek menang milik kitu tapi lamun ngimpi menang duit tadi keresakeun ngimpi loba duit efek teh kalah jadi gering kan suka ya gitu seperti itulah sama contoh kitu cenah ila makna hal murad kana maknana anu dimaksud biha eta surah fi alamil yaqadah di alam hudang idza staiqadha di mana-mana hudang manehna min naumihi tina sarena jadi aya alam hudang aya alam sare urang teh kan punah-pinah alam ya teh alam sare tuluy alam naon alam hudang wa kadzalika dan demikian pula halul insan kaayaan manusia di dunya sebenarnya nama nyambung deui atuh jeung nu tadi kaayaan manusia di dunya teh kitu ma huwa matlubun li dunya naon nu diudag-udag keur dunya mana
Fakulu mayarahu maka ari sagala rupa perkara nu katingali ku manehanana min halin tina hiji tingkah wa qaulin jeung tina ucapan wa amalin jeung pagaweanana innama huwa matlubun lil akhirah sabenerna mah ieu diperedih teh eta teh keur akhirat. Urang ngomong, urang bertingkah, urang bekerja di dunia ieu teh sabenerna mah diperedih keur akhirat. Tapi nah urang pan dibeakeun teh keur naon ieu teh keur dunya, seolah-olah urang teh diudag-udag keur kapentingan dunya, kudu nyieun imah, kudu nambahan pamajikan kudu anu misalkan gitu. Nah kudu wah dunya we kabeh lain kitu. Fahunaka maka didinya ya'buru wa yadhharu lahu fid dunya ngaliwat jeung tembong lahu keur manehanana fid dunya di dunya halatal yaqadah sacara atawa yu'abbaru diibaratan pek di dinya mah wa yadhharu jeung tembong lahu keur manehanana fid dunya di dunya teh halatal yaqadah dina tingkah nyaring wa tala fi dzalika anjeunna manjangkeun bahasan dina masalah ieu kitu cenah Pak Aang. Mudah-mudahan we jadi ilmu keur urang sare rea tah kardi maksudna teu simpulkeun heula seutik segala sesuatu bikinlah teori terbalik sabab Quran mengajarkan demikian. Urang hirup di alam dunia anggap kita ini lagi tidur engke nyaring nama geus paeh jadi ana teh keur sare jadi artina nu dikejar-kejar keur kahirupan dunia itu semuanya adalah fata morgana alias fata morgana teh hanya sawangan buktina geuningan saliwat dahar saliwat isukna deui kitu kan saliwat mata tong stres ku kaayaan anu bakal nu kurang can karuhan tong da can karuhan beanana ge tuluy di mana gok jeung kajadian ku urang tingali entong luarna nu kudu ditingali teh naonna jerona hakikatna aya naon gitu. Sabab di mana orang geus melihat apa yang ada di dalamnya sanajan daun cauna mah geus gosong tapi da di jerona adalah pais lauk pasti dicokot bener teh dan nu kadeuleuna jerona. Tapi lamun anu dideleuna luarna awas mun ditinggalina luarna pedah-pedah daunna enggeus tutung pasti dianggapna teh di jerona naon gosong dianggapna lain perkara anu alus lain itu pan model tarasi ya pasti daunna mah kudu naon tutung pasti tarasina asak pan gitu lin. Iya mah lain dan nu ditinggalina tutung wah tarasi tutung cek saha tutung nu tutung mah daunna tapi lamun nu ditingali luarna pasti mal tulus dicokot jadi nu matak nu ditingali teh kudu naonna kudu jerona lewatkeun matak bahasa ayat anu tadi naon cenah inna fi dzalika la ibratan liulil absar la ibratan teh eusina mah lain iktibar tapi li umbur gitu la umburon lewatkeun makna luar kana makna jero wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan orang sareresing dipaparinan basirah ku Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana